Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat Rancage. Nepangkeun wastapun Adita Aditya Pratama salaku calon ketua OSIS angkatan 45 periode 2023-2024. Abdi bade ngadugikeun visi abdi. Visi abdi nyaeta ngajadikeun OSIS minangka sarana pikeun mekatkeun kreativitas, inspirasi, aspirasi siswa-siswi. Oge numuwukeun kepribadian anu smart, sopan, mandiri, adil, religius, sareng tertib. Serta tetap ngakar kanu budaya Sunda dilandasan ku katakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program unggulan abdi nyaeta ngamumulai basa sareng budaya Sunda. Kunaon rerencangan sadaya kedah milih abdi. Kumargi abdi bade ngembangkeun sadaya rerencangan di sadaya kegiatan di SMPAS. Kukituna coblos nomor 2, lain sakedar mimpi tapi kudu aksi. Sampurasun sobat Rancage, nepangkeun wastapun Saskia Aska Nurhaliza, abdi salaku bakal calon ketua OSIS angkatan 45 periode 2023-2024. Abdi bade ngadugieun visi abdi. Visi abdi nyaeta ngajadikeun OSIS SMPAS jadi hiji organisasi anu kompak, kreatif, aktif, tur tanggung jawab. Serta ngajadikeun siswa-siswi SMPAS jadi siswa-siswi anu disiplin ka tata tertib sakola. Sareng nganingkatkeun prestasi sareng ngamumule budaya Sunda. Program abdi nyaeta ngamumule budaya Sunda. Kumargi abdi bade ngalaksanakeun program-programna tong hilap di nomor hijinya sareng Saskia SMPAS Jaya. Sampurasun sobat Rancage, nepangkeun wastapun Setiawan ti kelas 8B salaku wawakil calon ketua OSIS 2023 angkatan 45 SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Abdi oge ngagaduhan visi nyaeta ngajadikeun siswa-siswi indisipliner langkung sae sareng ngajadikeun organisasi OSIS menjadi organisasi nu dipikeun hormat sareng disegani ku para siswa-siswi nu aya di sekolah. Abdi oge bade ngajadikeun OSIS tempat wadah kangge siswa-siswi nu kreatif, inspiratif, aspiratif. Sangkan organisasi OSIS teh nyaeta organisasi nu kreatif, nu kaedahna jujur, amanah, disiplin, sareng sasaran iptek jeung imtek. Sobat Rancage, kunaon sobat Rancage kudu milih abdi? Kusabab abdi ngagaduhan prestasi anu tiasa ngagedekeun nama baik sekolah sareng ngagaduhan kaluhihan anu bisa ngaubah hiji kelompok atanapi hiji individu menjadi lebih baik. Abdi oge ngagaduhan kaluhihan anu bisa mimpin organisasi kanggo jadi lebih baik. Sakitu ti abdi hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji 2 3 pilih nomor 3. Nomor 3 prestasi jeung aksi ide itu maha.